Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa ala qurinatin sallallahu ala hadratin nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qurinatin. Assalamu alayka ya nabi. Gitunya. Assalamu alayka ya rasul. Assalamu alayka ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Gitu siapnya? Sekarang 1, 2, 3. Assalamu alayka ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Assalamu alayka ya nabi. Assalamu alayka ya rasul sadayana. Assalamu alayka ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Sadayana ibu-ibu. Assalamu alayka ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Nabi urang sarere apalna Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana. Assalamu alayka ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Assalamu alayka ya nabi. Assalamu alayka ya rasul. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hapunten anu kasuhun ieu sim kuring sorana tos peuyeul nya ngabajigur ka ditu ka dieu. Aduh keur payu muludahan mah ngarsa. Hapunten nya pabili ieu sorana irada peuyeul. Hapunten anu kasuhun dihampura moal ya kudu atuh tadi online. Aturan simkuring, hormatan simkuring ke Bapak Kepala Desa Cinunuk, terusnya ke Bapak Kades Cinunuk, Bapak RW Kampung Padasari, nuripi hormat Bapak RT na, RT hiji, RT 2, RT 3, RT 4, duwi ka RT 4, untuk simkuring itu hormat oge sarajengna tadi kauninga Ketua BPD ya. Nuku simkuring itu hormat tokoh masyarakat sadayana Bapak DKM, wabil khusus pun guru ti dieu Ustad Nur anu mana mupuhuan ngasuh murangkalih di ieu madrasah. Nuku simkuring itu hormat oge tokoh masyarakat wabil khusus sadayana jamaah masyarakat Kampung Padasari pada khususnya oge masyarakat anu sabudureunana anu kusim kuring itu hormat.
Alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadayana ngawiskeun kacintaan urang sadayana ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ngayakeun dina bahasa urang mah muhudan. Da yakin moal ngayakeun muhudan lamun urang sadayana teu cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge urang moal cinta ka Kanjeng Nabi upami henteu ngaji. Lumawi sakitu hayu ajak baraya tungtun dulur-dulur urang sadayana sangkan ngaji. Kenaon ngaji tadi teh supaya urang nyaho agungna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktina urang sadayana kempel di ieu tempat teu aya kajabi dengan saukur penasaran bahwa bakal aya dai cilik dai cilok gitu. Aya jojo dai cilik di Kadungora bareng ngabajigur ngariung bareng ngaji jeung guru muda abdi ngora keneh tebu alas ya dengkolot segala ditega ibu ya cuma diulinan baik sekieu kasepna yang ora keneh disebut kolot Gusti pakai kacamata tuh kira itu guru soteh pangitan cik barudak santrinya tapi jeung urang dieu mah angger we dulur baraya wios abi janten baraya urang dieu wios mohon dasim kuring mah baheula mineng ulin ka dieu teh kantos sering lain kantos deui kantos teh mendakan jelema ieu ibu ka dieu manya segitu mineng ngalangkung ka dieu ibu punten ku ibu pan teh dijawab meureun da teu nyahun si horeng teh eta teh pan meureun ajengan padahal biasana make topi meureun ibu punten cicing ibu teh akeun bae teh dijawab oge da urang mah rek itu abdi biasana sok ngendong di bumina eta teh Nur nya kapungkur teh lain iya amit gereget ka urang dinya aslinya kakara ini ngaji kieu bae teh naonnya wios teh naon abdi ge bae kakara geus manggung 100 kakara ieu boga ibu-ibu jamaah model kieu alhamdulillah abdi mineng ngendong dirinya tadi bumi Nur penuh cicing atuh ieu rek dijelaskeun heula tadinya teh urut makamnya urut makam nih siun ngahon-hon ngadeg-deg eta ningali Gusti baik abdi teh mineng dirinya tah sareng Pak Obay mah abdi asa lain sasaha geus asa ka bapak sorangan aslinya eta teh atau lain bohongan lainnya kan nu mata kelas bineneng oge wani minta duit ka abdi teh Bang Ji minta duit cenah geus eta mah geus japre we eta sudah asli alhamdulillah dina wengi ayeuna abdi ditepangkeun di sareng urang Padasari alhamdulillah jo ieu ku berkatna ku wasilahna Ustaz Nur ka dieu wayahna cenah ngaji cenah dieu bae teu dibayar keun bae abdi mah sejangah hidmah ngan asa piraku we cek abdi teh urang mawa barudak ka dieu make motor ka dieu mah teu dibayar tapi kan heureuy eta mah keun baheureuy nya asli heureuy asli ya aslinya abdi mah sejangah hidmah kanu jaten guru komo abdi kan kantos kapungkur apa dicaringin alhamdulillah ka Mama Ibrahim kantos lain buleut alhamdulillah tak kieu ngaji teh jeung ibu-ibu teh ka Ustaz Nur nya kasadayana jamaah nangtung atuh salam lah tah belah itu geuning itu nini ibu-ibunya nuju ngaisnya itu belah itu jo tuh bapak-bapak tukang dagang oge ya di sponsoran barinya negara lisnya udah reme oge alhamdulillah kan baik dah sok jo salam jo belah dia jo itu di lebat bineneng binunung binonong loba we pokona mah itu sok anu lengkap di dia mah salam heula salam singkat padat jeung jelas ulah lila teuing heuh Al-Maidah teh kumaha
Oh Maido. Oh mana Maido? Mana? Maido siap. Uih. Nyodosan warung Maido siapkan saweranana Maido. Sok Jo salamna singkat padat jeung jelas. Dititah nage salam Sarjo. Acan. Can ge acan. Kudu ditegor gitu, ya kunaonnya. Astagfirullahaladzim, gereng gitu. Jo salam lah Jo, sorang geus beak gitu. Alaita sering kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, cai herang Jo, aduh nasa. Komo kahayangna dipuji eta mah. Kan handaka WA. Naon hanya kana? Nini-ninina Kumaha kitu ninina? pareot. Ya heueuh hari ini mah para reot manya cangker ya para bandoy atari kitu mah isi sarjo ya mata ningkeun doakeun ya ninina sing bayu deui Jojo Gahak ingin menghancurkan Mekah, maka Allah pun tidak ridho dan mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu api neraka lalu menjatuhkannya kepada pasukan Abraha. Apa yang terjadi? Allah berfirman, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Surat tahun ibu eta Alfil. Mereka dijadikannya seperti daun yang dimakan ulat. Damang cicing ulah-ulayan budak sunatan ya sawer sarwa aduh damang jangan ngaji tuluy ikan ngaji mengaji nah artinya batu-batu aina maaf budak SMP jeung budak SMA pacebok-cebok. lain pacebok-cebok Sarjo Facebook Nah ditulisna pacebok. matakna apa Jojo teh geus diajar bahasa Inggris. Oh. Jojo mapan sekolah kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 bahasa Inggris diajarnya. Nanya pinter atuh. Jagoana ieu mah. Nya, cik. Bahasa Inggris angka-angkaan lah Jo. Satu, dua, wawan, tiluan, opat, gapleh. Kayak gapleh segala. Ketangnya gapleh mah ada opatannya. Oh bener. Sok bahasa Arab ge abi tong pinterna. Bahasa Arab? Ulah ka Jojo. Mah geus nyaho Jojo kualitas Jojo. Mah nyaho ieu. Yogi sarua diajar bahasa Arab. Tadi ningali bor aya fi fadilatil naon pokoknya namanya bahasa Arab gitu. Biasa bahasa Arabnya?